أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Aya dayut loba dahar, aya dayut aslina ti ditu. Ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang, aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae. Isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras. Beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana, aya deui gegeplak di dahar deui. Terus bae malah baker ngaji ge barang dahar bae. Naon bedana jeung orang koros eta jelema? Lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana orang koros. Cek nu di luar sial ka aing. Atuh kadanan tapa cara Kangjeng Nabi Musa 40 peting dek menghadap ka Gusti Allah. Atuh urang mah tapa teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang. Ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa, masyaallah komo di imahna. Geus nyaho jasa aing mah di imahna mah geus pokona. Baso asup, somai asup. Kolak asup, naon deui ayo coba. Beuh budak. Naon deui kunya hayo geura. Sagala rupa diasup-asupeun. Atuh naon bedana jeung ore koros? Eta mah lamun ore koros liwat nya ge ngadadahan dadah. Sama nih ye. Sarua jeung ore koros, euy ore koros ge. Masyaallah datangkannya nama digergetan ku ucing. Meng gregetan jasa meng. Meng. Nyala nyumpang goblok teh jelema, sial teh jelema. Emang kunaon? Dahar ka tulang-tulangna di dahar. Cak meng goblok, jang aing acan. Mantap ku ayana. Dahar sasakeun jak meng atuh. Mun teu meng ge beuh nyumpahan teh ku galedeg. Masyaallah. Lu tak cekolot bae lah di imah sing ada lamun beurit tehan ngarusak, tapi lamun cucurut ulah. Kolot baheula mah kos itu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut. Ulah, sebab naon? Nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah. Sugan nya nama beukieun ka begabah teh cucurut mah. Sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon henteu nya nama. Ka daging teu beukieun cucurut mah. Beukina ngan sak. Ieu ayat trek nerangkeun lanjutan kisah Bani Israil. Jeung deuk ngajelaskeun kana kajadian-kajadian anu anyar terhadap kaum-kaum Bani Israil nu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Setelah disalamatkeun ku Gusti Allah tina pangrusakan penganiayaan Raja Fir'aun nu biadab luar biasa. Anak lalaki dibunuh di hareupeunana, awewe diantep. Dagang kudu lapor, tani kudu lapor. Nyana ngabdi tanpa dibere buruan. Penganiayaan anu luar biasa disalamatkeun ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa mawa kaum Bani Israil diudag ku Raja Fir'aun di Laut Merah sebelah utara Laut Kulzum. Ku Gusti Allah disalamatkeun perintah Allah terhadap Kangjeng Nabi Musa, idrib peupeuhkeun ku ajeun Musa eta laut dipeupeuhkeun brak yabasan garing jalan nyebrang umat Kangjeng Nabi Musa yakni Bani Israil datanglah ke Yordania.
gitulah diselamatkan ku Gusti Allah dengan mudah. Raja Firaun anu terus ngudag datang ke tengah laut ku Gusti Allah dikerem serta patihna Haman jeung balad-balad tentara berikut kaum-kaumna anu milu jeung Raja Firaun hanyut pae ribuan pae. Kuari Kangjeng Nabi Musa babarengan jeung kaumna geus jebrang teh nyaritakeun ka Kangjeng Nabi Musa ka kaumna, he kaum sakumaha janji Allah. Allah teh ngajanjikeun ka anjeun kabehan bahwa asa rabbukum mayuhlika aduwakum mayastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Bakal dibere ku Gusti Allah hiji musuh modal pae, dua jadi khalifah. Kuari manggeus aya di leungeun urang cek Kangjeng Nabi Musa ieu negeri Mesir dan sekitarna diabadikeun dina ayat nu kamari wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كانوا يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Sabada Fir'aun hanyut di negara Mesir teh aya istana-istana tetep ku Gusti Allah tedek dibersihan digempakeun hancur piak. Maksudna kaum Bani Israel supaya nyicinya negeri Mesir dan sekitarnya sampaikan ke Kuwait, Jordania, terus Dubai, terus datang ke Suriah, Timur Tengah. Masya Allah pohara. Nah, urut Raja Firaun biadab dirusak ku Gusti Allah. Wa tammarna ma kana yasna'u Firaun wa qaum. Kuari Kangjeng Nabi Musa geus mere informasi ke masyarakat. Silahkan diuk di Mesir. Saha nu patut jadi pamimpin. Silahkan tata ieu kerajaan. Atuh umat Bani Israel teh aya dina kabunga. Jaba disalametkeun, jaba kuari dibere wilayah, dibere saengangna sakadaekna. Tetapi tetep bae teu murni aya kajanggalan-kajanggalan. Kumaha kajanggalanana? Coba menghadapi nikmat anu luar biasa lain disyukuri tapi tetap dikufuri bae. Ketika geus jebrang disalametkeun ku Gusti Allah tidak laut kulzum. Temulus umat Bani Israel teh sebagian milu ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Musa sebagai utusan Allah. Ibadah ke Allah dengan mantap, nyekelan kitab suci Taurat, indah luar biasa. Ternyata sebagian kaum aya nu lurak lirik. Tidak perjalanan Kangjeng Nabi Musa menuju Mesir lewat Jordania, orang sebagian kaum Bani Israel teh aya anu lurak lirik begitu ngalirik kapanggih jeung kaum anu keur ibadah nyembahna ka patung. Anu keur kikiran be anu sujud ka patung. Diperhatikeun ku umat Bani Israel. Barang diperhatikeun teh timbul di jero hatena mantep ibadah ka pangeran, pangeranna kadeuleu.
Ayo urang mapan ieu sanajan kukumaha ge Allah bapan teu kadeuleu. Urang nanyakeun di mana pangeran di luhur cak Musa lain. Di mana di handap lain. Di kaler lain, di kidul lain, di kulon lain, di wetan lain, di tengah lain. Hese aing mah aya ngabuktikeun pangeran teh kos kumaha. Ai kieu mapan ku urang kadeuleu tuh, itu mah pangeran boh deasa. Dijieun tina buatung gede. Hayang nu sedang itu tuh. Hayang nu rada leutik itu tuh. Itu mah anu leutik jasa itu pangeran bisa dibawa tuh. Leutik tuh. Nyana memandang ka sebagian kaum anu keur ibadah nyembahna ka patung. Ngagelok nyana hayang boga pangeran model kos kitu bebeja ka Kangjeng Nabi Musa. Ya Allah ya Rabbi, kakarak teh disalametkeun. Kurnia Allah, fadl Allah, nikmat Allah nu sakitu gedena. Anu samestina mah syukuran kabeh ka Gusti Allah. Nonggeng ge, hulu jadi suku jadi hulu. Wajar atuh japang aniaya anu sakitu dahsyatna. Dibere mujizat Kangjeng Nabi Musa kerasa kunyana nyebrang di lautan. Tetapi kunaon nyana hayang boga pangeran tina batu goblok. Tetep bae kekeh ka Kangjeng Nabi Musa mentap pangeran. Iyalah diabadikeun dina Al-Qur'an. Maksudna naon ye? Tasliyah ka Kangjeng Nabi urang saat-saat Kangjeng Nabi urang prihatin. Dakwah teh dicaci maki, diciduhan, dianiaya Kangjeng Nabi urang teh. Bahkan aya jelema-jelema anu tatadina hese iman ka Kangjeng Nabi. Sanggeus iman teh ternyata kulambatna mukjizat turun dibawa ku Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam, loba anu ngolembar ka luar deui. Murtad deui. Kangjeng Nabi kan manusia prihatin. Kok aneh geus iman anda kala luar deh. Ya Allah ya Rabb, kurang kumaha Kangjeng Nabi leuleuy Kangjeng Nabi mah dakwah teh. Lamun Kangjeng Nabi Musa pinuh ku kajawaraan gagah nu luar biasa, tantangan ahli-ahli sihir, tantangan Raja Firaun teh pokona zahir jeung batin dilayanan ku Kangjeng Nabi Musa. Jawara Kangjeng Nabi Musa mah. Kangjeng Nabi urang mah lain ku leuleuy. Kelelei teh lain lalagaan leleina. Kumaha kaleleyanana? Kaleleyanana gunung bebeja ka Kangjeng Nabi. Cek gunung kami jadikan emas pakai berjuang. Henteu cek Kangjeng. Teu kudu make gunung jadi emas jang berjuang, cukup ku kayakinan. Hiji. Lelei Kangjeng Nabi. Atek lamun ku ari aya berjuang cenah urang mah kudu sugih heula lantaran lamun teu sugih mah engke dilelewe. Keluar ti konsep Kangjeng Nabi urang. Keluar ti konsep Kangjeng Nabi urang yatim piatu. Fakir miskin Kangjeng Nabi aya di Kangjeng kabeh. Yatim, fakir, miskin aya di Kangjeng. Berhasil dakwah. Gunung hayang jadi emas pakai berjuang. Henteu cek Kangjeng. Leuleuy Kangjeng Nabi. Yakin ku kayakinan. Nomor kedua. Sahabat bebeja, cek sahabat itu biadab jasa itu tuh Nasrani itu. Geus bae mah dengan orang sikat habis bae. Cek Kangjeng Nabi, orang dakwah teh nitahan ibadah ka Allah diawali ku iman maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah, maca dua kalimat syahadat. Daekeun alhamdulillah, teu daekeun lain urusan urang teh urusan Allah. Jeung harapan anak sugan lamun nyana teu iman anak nama iman, anakna teu iman bawa incu nama iman. Jauh wawasan Kangjeng Nabi ka hareup. Keun bae nu aya nama teu iman ge sugan anak nama iman, keun wae anak nama teu iman sugan incuna. Padahal lain lalagaan boga wawasan gitu. Urang mah lain kitu. Lamun aya kadenge bae bapak urang teh ya ditelu ku hiji jelema anggeuskeun. Nu neluhna bapana, bapak kolotna, anakna, incuna, beak wae bale deh gabak. Urang makan gitu. Teluh kabeh. Kangjeng Nabi mah teu. Keun bae bapana teu, anakna sugan. Ya Allah ya Rabb.
antak naon urang ge kajin bapanan neluh anak nama bating soleh ngeunaheun kadengenna kecil tiis perasaan ngeunaheun tapi kan pibuktiana lain gitu urang mah si eta neluh kajian kumaha ge bahaya ya turunan anak urang babenya di katungkang teluk beakeun ka 7 turunan Masya Allah urang mah biadab jasa urang mah sarua baik tuh Kanjeng Nabi lantaran Kanjeng Nabi mah kuleuleuy ieu nu geus iman murtad deui kan sedih nang hese capek Kanjeng Nabi nang hese beleke ku ari mararur tadeuy prihatin dibere dongeng ku Gusti Allah Muhammad ulah prihatin deuleu umat Musa kurang kumaha aing mere anugerah ka manehanana aing mere nikmat mere fadol nyebrang diseberangkeun melalui mujizat ti aing teh nu kuduna mah ariman kabeh nu ngadenge ge kuduna mah iman ieu mah nyana nu ngalaksanakeun nu ngarasakeun indahna mujizat nyebrang di laut kulzum kunaon atuh make jeung murtad ka Kanjeng Nabi Musa percaya ka aing kurang kumaha Muhammad tenang heula Kanjeng Nabi kan jadi tiis teh ijah heueuh tuh kan ijah heueuh nikmat maka nu nyandung ribut nu kolot jeung nu ngora ribut nu kolot jeung nu ngora beuh sakumaha kalung inging keringan keket ribut waduh geus bisa dipisahkeun urang bebeja babaturan urang aduh aing kumaha carana ye nulungan kunaon gitu nu kolot jeung nu ngora ribut aja ributna kumaha beuh silih peupeuh can sabaraha tanah murang atuh pamajikan aing mah nu kolot digejeburkeun ka sumur takkan urang rada tiis aja heuh nya sabaraha teh bakal kitu teh resiko nyandung tah mah masalah tuh siapa caca kumaha nama kos kitu mah deh lamun aing nu kolot digejeburkeun ku nu ngora atuh meureunna koit di jero sumur ngan haju aing aya nyaho bae juk aing ditulungan can sakumaha ka eta nu tadi ribut teh nu tadi ribut leutik perasaan tiis kana hate jaheuh nya tuh mentak lamun ribut teh can sakumaha can ka sumur sia mah Masya Allah ayat poharai wajawazna bibani Israil al-bahr Allahu alamu bimaradi kaulan wagung geus tembrangkeun ka Bani Israil diseberangkeun tina laut begitu manehna lalebrang tina kurnia jeung nikmat aing fatawala qaumin sebagian kaum Bani Israil teh liwat barang liwat ka pangijeng kaum yakufun ala asnamil lahum nyana teh keur ibadah ngaibadahan patung-patung nyana nu gede nu sedang nu leutik araraya diperhatikeun ku sebagian kaum Bani Israil timbul di benak hatena ngeunaheun ibadah ka pangeran bari kadeuleu pangeranan aing kita nyembah ka Allah teh teu kayahoan teu kadeuleu ku aing cenanya nama sanajan teu kadeuleu teh deuleukeun ka urang nya nama sanajan urang teu ngadenge nya nama ngadenge sanajan urang teu nyaho nya nama nyaho aing di kitu-kitu bae tapi panai teu kadeuleu bungkeulekan mah hese pangeran teh ai kieu mah kanyahoan aing nu gede nu sedang nu leutik araraya leuh maning yo kaum makos kararia hebat qalu Bani Israil ngomong ka Kanjeng Nabi Musa kumaha ngomong Musa ka dieu aya naon kaum yap gara nyarita ieu urang geus disalametkeun tina kepungan Firaun kabiadaban Firaun ku urang geus disabaran urang ku ari mah tinggal menikmati negeri aya naon ya nyarita Musa ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun coba pangieunkeun pangeran yang kami kabehan tina batu tina kayu ku kami bisa diibadahan
sakumaha tuh kaum tuh deuleu tuh nyana mah ngabogaan pangeran-pangeran anu gede nu sedang anu leutik kami ge coba panggieunkeun pangeran nu bisa kadeuleu ku kami ayo Musa duh cek Kanjeng Nabi Musa ya jurig tumpak udah timah Kola cek Kanjeng Nabi Musa hei kaum innakum qaumun tajhalun mana teh atuh jadi kaum bodoh-bodoh teuing atuh ai kabodohan maneh teh kurang kumaha Gusti Allah nyalametkeun ka maneh dibere nikmat teh sakitu guadena pohara jasa kaluar tina penganiayaan penghambaan Firaun wari maneh teh hayang pangeran nu bungkeulekan ai suqabatum nikmatallah alaikum bima qultubuh ya Allah Kanjeng Nabi Musa ku bodoh-bodoh teuing nikmat eta kok dibandingan ku ucapan maneh anu biadab. Kanjeng Nabi Musa pikir atuh make ieu tah pikir tah hei kaum. Inna haula'i mutabarrun. Itu mah kaum-kaum itu mah dirusak mah. Pangeran hum fi nunyana nyembah ka pangeran. Wa batilu makan ya maluk. Batal peribadahan hukumnya dipigawe pangerana dirusak ibadahna batal berikut jeung kaum-kaumna maka dirusak jeung batal teh salah kok maneh make jeung neuleuh ka dinya deuleuh ye kaula utusan Allah kunaon atuh make jeung kitu tetep cek kaum kami mah yang boga pangeran muka deuleuh panggieunkeun asal direferensi bae ku anjeun Musa nanaon aing mah dititah ku Gusti Allah nyembah teh ka pangeran lain ka batu tetep kami mah paksa maksa yang batu mah nanaonan sia jaloba batu ti berbagai batu macem-macem tuh aya batu anu hejo Garut aya batu anu di Aceh aya batu anu di Lampung aya anu di NTB aya anu kesemu keputih-putihan aya anu ungu-unguan sok cenah eta pilih batu-batu jadikeun patung kami mah hayang direferensi ku anjeun Musa ai atuh kieu bae atuh Musa ulah hese-hese geus ai nyembahna maka pangeran Allah kami geser ruangan melalui patung supaya kadeuleu eta patung teh anggap cukang lantaran deuk ka Allah kitu bae cak anjeun Nabi Musa nanaonan teh inget teh urang teh geus dibere kasabaran anu luar biasa mimiti urang dikucilkeun terisolir ti Firaun urang teh akan aya di Gunung Tursina sabar urang sababaraha bulan bahkan tahun kemudian urang dek dianiaya urang diudag urang disalametkeun ku Gusti Allah tina udagan penganiayaan Firaun urang salamet ieu teh kuduna mah mantep jasa urang iman ka Gusti Allah kula teh kapan utusanana urang juga hayang pangeran batu nanaonan ieu aghairallah cak Kanjeng Nabi Musa abgikum ilah apakah kaulah kudu neangan pangeran salian ti Allah atuh moal aja kuring mah utusan Allah wa faddalakum alal alamin pan Gusti Allah teh anu geus mere kurnia ka anjeun kabeh atas alam kabeh dina zaman aranjeun teh yeuh maneh teh geus manghebat-hebat disalametkeun ku Gusti Allah kunaon atuh make jeung ngahiwal mun ibadah ka Gusti Allah kami mah hayang pangeran batu bae ku keukeuh teh si kaum cek Kanjeng Nabi Musa ke bakal disiksa sih ulah ngomong-ngomong siksa Musa buktikeun bae heula pangeran jieun nu leutik bae heula atuh gola cek Kanjeng Nabi Musa ghairallahi abikum ilahan kaulah kudu neangan pangeran moal atuh ya Allah anu ngajadikeun Allah anu mayakeun Allah anu ngahirupkeun Allah anu mayakeun Allah anu ngawujudkeun tina eueuh kana aya ka aya ka eueuh deui Allah anu ngatur-ngatur kunaon make jeung pangeran hayang salian Allah kabeh kadeuleu keukeuh kabeh kadeuleu eta mah sakumaha kaum etis teh anu debat jeung wali Allah baheula lamun ditarjamahkeun mah di Baghdad seorang wali Allah Syekh Marufil Qurhi panggil ka istana dipanggil ke gereja
datangnya ke gereja dakwah ke gereja. Geus lamun kuari dipermasalahkeun Gus Dur masuk gereja, tanya heula maksudna dek naon. Lamun dipermasalahkeun Gus Dur masuk gereja, tanya heula maksudna dek naon. Cek Gus Dur berteman yang banyak dengan berbagai kalangan dan kelompok manusia, tidak terkecuali muslim atau non muslim. Sekedar berteman nggak apa-apa, akidah masing-masing. Gus Dur baik lalaga aneh saya tuturkeun. Namun bisa tuh ulah daripada orang ngagelok kan itu jangan bisa ya orang mah henteu. Urang mah kakarak babarengan jeung bos bae ge jeung bos geus ngalembar bae geus urang. Ulah Gus Dur mah jeung budak, Gus Dur mah jeung tokoh-tokoh Konghucu, jeung tokoh-tokoh Protestan, jeung tokoh Kristen, jeung tokoh Katolik, jeung tokoh Hindu, berbagai tokoh jeung tokoh-tokoh etnis itu beragama. Terus bae Gus Dur mah sekadar wau. Terus baik jeung PKI terus baik Gus Dur mah jeung sahabat babaturan cuma sekedar berteman, akidah masing-masing kita. Allah Maha tahu. Kita diundang ke gereja, Allah Maha tahu maksud kita. Kita diundang ke kelenteng, Allah Maha tahu maksud kita. Sulit-sulit amat sih. Adapun penilaian masyarakat wajar lah, tapi saya nggak marah Gus Dur dah. Saya nggak marah, silakan aja itu penilaian mereka yang bodoh. Saya hubungannya cuma dengan Allah, biarin aja nanti juga tahu sendiri. Gitu aja kok repot. Gus Dur, teka tuturkeun orang. Urang mah kakarak datang ke Kelenteng Tangerang bae ge bingung. Gus Dur di Kelenteng dek naon nyana? Apakah nyembah Kelenteng? Ternyata lain. Yana nyaritakeun asal usul Cina di Tangerang. Kemudian nyeritakan bahwa Cina teh termasuk hamba Allah. Adapun selamat dan selamat urusan Allah. Yang ini ngomong kos gitu. Tinggal cekongu juga gimana sih Gus nih? Yang ini ceritakan jadi itu terus ceritakan kedoran Tangerang. Atunya nanya sejarah, tuh masalah. Terus urusan akidah macam-macam. Saya Islam, situ Buddha, situ Konghucu, situ Hindu. Terserah masing-masing lah. Saya memaksa juga enggak masuk Islam. Sebagaimana kamu tidak boleh maksa saya. Ya udah lah, dari dalam yulad dalamnya kulau kufuan ahad. Cek Gus Dur saya amat sih situ-situ. Saya. Nanti di akhirat juga tuh saya ke surga, di situ mau wallahu alam. Jangan beranian kan ngomong Gus gitu. Itu biasa baik. Ulah dipermasalahkan. Ini seberapa kali masuk gereja, seberapa kali masuk kelenteng. Tadi masalahkan. Artinya itu kudu dimasalahkan. Tah, Marupil Quri dipanggil. Baheula Kutubul Aulia Seri Sikti Marupil Quri Junaidil Baghdadi atau Kutubul Aulia eta berhadapanana jeung Katolik jeung Kristen Yahudi. Panggil ditanya, wahai Marupil Quri, ya, saya tahu kamu ada di dalam gereja ini bahwa kamu bukan agama Kristen. Terima kasih. Dari apa cek Marupil Quri? Saudara pendeta tahu bahwa saya adalah Islam dari jidat yang hitam. Oh iya, berarti PKS gak nyawan lain Kristen. Ya, cek Marupil Quri. Sekarang saya mau bertanya, kalau saya kalah, saya akan ikut agama kamu. Tetapi satu yang harus diketahui, andai kata kamu kalah, kamu pun harus masuk agama kami. Siap? Sangat siap. Tenang, itu wali. Apa yang mau ditanya? Begini Maruf Quri, mesti Maruf, Syekh Maruf Amin. Maruf Quri. Begini, Kiai Maruf, katanya Tuhan itu Allah, betul? Betul. Dan Allah itu ada, betul? Sangat betul. Tapi keberadaannya tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang, tidak bisa itu dicium, betul? Sangat betul. Ini bagaimana? Berarti kan bohong. Ada tapi tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium. Bohong kan? Tidak bohong. Saya pengen contoh yang jelas.
Setiap yang ada menurut logika harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan kepegang, kalau tidak kepegang itu harus tercium. Itu setiap yang ada. Saya ambil contoh gampang saja, kentut tidak kelihatan tapi kecium. Cek eta Nasrani. Gampang kan? Kadeuleun henteu, kadenge mah kadenge, lamun nu gede. Tapi lamun hitut sopan mah kan henteu kadenge. Sakumaha rembeus. Tapi kan kanyahoan, urang keur diuk ieu kanyahoan. Lamun aya teh menyileuk ka katuhu kaken sabelah mana ya ayana. Horeng tinyana sorangan. Waka nyalahkeun batur. Coba Marut jelasin. Cek saya Marupil Qur'ib, maha besar Allah, maha kuasa Allah. Dengan kekuasaannya dia ada tetapi tidak terlihat dan tidak terpegang dan tidak tercium. Contohan, sakjana contohan kosuma di diri orang aya. Samemeh kula nyaritakeun tentang ruh, aya pikiran. Pikiran manusia aya. Hayang itu timbul tina pikiran. Kehebatan manusia ngabangun ieu ngabangun itu tina akal. Manusia teh boga pikiran jeung boga akal. Tetapi mana coba pikiran jeung akal manusia? Buktikan. Ngahulang bae nyana. Ngahulang bae. Buktikan. Mana pikiran teh? Ieu mah otak, ieu mah ceuli, ieu mah irung, bongkar ku urang. Aya ge otak teh eta mah urusanna urusan kitu medis. Ieu leungeun, ieu beuteung, ieu dubur, ieu kubul, ieu suku. Anu ngaran pikiran jeung akal mana? Urang selalu berpikir rek anu kieu rencana dengan rencana, berbagai rencana, pikiran. Ketika dibuktikan melalui akal urang bisa ngabangun 12 tingkat melalui akal. Bisa ngabangun ieu akal, ngabangun itu akal. Bisa ngeluka-liku ieu akal. Eta mah kan hasil daripada pikiran jeung akal. Kuari buktikan pikiran jeung akal. Coba buktikan. Kakarak nyana eleh. Ayo coba buktikan. Aya perkara aya tapi teu kadeuleu. Kos listrik setrum. Setrum di mana coba ayo setrum. Anu aya listrik teh mah. Deuk sabaraha watt coba timiti 5 watt, 10 watt, 15 watt, 25 watt. Ayo terus ka ditu. Ayo terus sabaraha watt? 100 watt, 500 watt dan lain sebagainya. Eta mah listrik. Ayo setrumna mana? Setrumna mana? Deuleu ku sia setrumna. Eta cenah diro aya tangga gempeng kawat. Ayo, itu cenah nu gede, bok tuh mah. Hari itu gede teh mah hauna. Duh, cenah kieu emang aya hawan atuh aya moal panas mun teu aya hawan. Ya songsorongna ge aya ditiup puh bae. Hayu sia eta mah hauna, itu mah songsorongna, ieu mah kawatna. Itu mah listrikna, aya setrumna mana? Teu kadeuleu. Jadi aya hiji perkara aya tapi teu kadeuleu setrum modelna. Di diri urang aya hiji perkara aya tapi teu kadeuleu, otak pikiran urang akal eta teu kadeuleu. Moal karagap jeung moal kadeuleu. Terus adu kekuatan panjang caritana. Aya 12 pertanyaan Syekh Marupil Qur'ib jeung pendeta. Akhirna pendeta eleh, sanggeusna eleh asup Islam. Dadak sa gereja asup Islam kabeh. Lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz kamari awal ka dieu teh lain lalagaannya berjuangna sampikeun ka pamajikannya dicerai lantaran pemikiran Amerika. Saya kan sudah berpikiran Tuhan sementara istri saya berpikiran Amerika. Daripada saya nanti di akhirat celaka lebih baik saya ceraikan anak saya. Istri saya anak tanggung jawab saya. Nyana boga anak opat. Pikiran saya dengan Allah sementara istri saya pikirannya Amerika. Saya ceraikan anak biar tidak terbengkalai. Saya yang yang ngurus. Sabaraha ribu nuku nyana melalui nyana asup Islam. Sabaraha gereja nyana geus ngabangun jadi masjid.
nya nama imah naga ditungtung gereja di jero gereja tadi nanya nama tak iya dakwah lamun lain para wali-wali Allah anu dakwah model kos gitu atuh hese urang mah bisa dakwah jeung Kristen lantaran kapanggihna ge embung urang mah embung dakwah teh jeung Yahudi sebab kapanggihna ge embung urang mah embung dakwah jeung Konghucu jeung kapanggihna ge embung salah henteu berarti nyana leuwih mawas diri tetapi lamun boga kemampuan dakwah ka ditu dakwah jeung si engko para engko ya saudara-saudara engko yang bertuhan macam-macam Tuhannya ada yang dari batu ada yang dari kayu bahkan sewaktu aku dari roti nih Tuhan yang asli sampaikan ke orang lamun boga encan boga hikmah moal kuat di urang hanya Gus Dur anu kuat disengserikeun sabodo tapi buktina ndek ngaku ndek teu ngaku hati kecil mah ngaku datang ka kuari Gus Dur bacan ditanya ku malaikat munkar nakir jadi tanya emang kunaon sebab kan ditanya setelah mun ditinggalkeun kuburanana sedangkan Gus Dur teu pernah ditinggalkeun datang ka kuari ramai bae mata datang ka kuari nya namanya ditanya jadi tanya aja nama ente mah tuh aduh kakak ge 1 menit 2 menit aja datang bae oh ini Haji June dia oh yang korupsi kan atuh kakak 1 menit aja tinggalkan bae ku masyarakat atuh langsung ditanya Gus Dur mah datang ka kuari teu pernah sepi kuburanana malaikat ge asal dekadinya aya di jelema asal dekadinya aya di kadinya kagot nyana ge ngobrol nakir di mana ini kita iya enggak pernah sepi ya iya udah tinggal aja lah udah bagaimana Allah aja dah tapi lu teropong dah kapan sepinya dah ya Allah ya Rabbi Masya Allah Kangjeng Nabi Musa begitu berangkat babarengan jeung kaumna menuju negeri Mesir anu geus dipersiapkeun ku Kangjeng Nabi Musa persiapan kanggo jadi pengganti Raja Fir'aun anu geus teu aya di permukaan dunia tapi dak dumadak aya keanehan sebahagian kaum Kangjeng Nabi Musa anu sakitu ditutur-tutur diiring-iring terus ku Kangjeng Nabi Musa teh dirapi-rapi akidahna tetep ketika lewat ke hiji daerah anu kaumna nyembah ka batu ka patung endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa coba atuh kami bere pangeran cara itu tuh kami hayang nyembah ka pangeran nu kadeuleu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun Masya Allah Kangjeng Nabi Musa teh beres pikir Kangjeng Nabi Musa diiring-iring dituntun-tuntun di dakwahan terus bae ketika leuleuh jelema sujud ka batu endahan men tanya pangeran kos kitu cak Kangjeng Nabi Musa maknya aing kudu neangan pangeran salian Allah sedangkan pangeran Allah teh faddalakum 'alal 'alamin anu geus meger kurnia ka aranjeun kamen di zaman anjeun ayeuna maneh teh dibere kalaluginaan ku Gusti Allah beuh pohara jasa ye make jeung hayang pangeran salian Allah atuh nanaona mantak lamun urang kuari dakwah cel diri tunu nyembah ka patung ulah kaget belah ditu anu mangeranan ka batu jeung Nabi Isa dianggap pangeran Siti Maryam dianggap pangeran belah ditu deui gitu nu mangeranan ka si buta mangeranan ka kayu ka batu ulah kaget iya Kangjeng Nabi Musa mah Kangjeng Nabi jana mah Nabi kaum Bani Israel tadi omat kadenya kade
pangeran teh hiji Allah nu ngadamel langit jeung bumi beuh di hareupeun Kangjeng Nabi Musa mohon berangkat nyebrang jeung Kangjeng Nabi Musa melalui mukjizat blak laut dibelah ku Kangjeng Nabi Musa make tongkat kadeuleu eta mukjizat teh karasa ku nya nu ngarasakeun aju bunganya Nabi bisa nyebrang Firaun mah kenyut dikerem ku laut Kulzum beserta kaum-kaumna. Iya kan nyaho kadeuleu ku mata sorangan berangkat menuju Mesir. Sebagian geus aya di Mesir, sebagian deui masih di jalan keneh. Ieu nu di jalan anu neuleuh ka pemandangan jelema nu ibadah ka patung. Endahan ngomong ka Kangjeng Nabi Musa, coba panggieunkeun patung kami cara itu. Beres mikir Kangjeng Nabi Musa. Jadi cak Kangjeng Nabi Musa nanaonan ieu. Tah nu mantak dilanjutkan pan Gusti Allah teh wa faddalakum 'alal 'alamin. Gusti Allah teh anu mere kurnia karanjeun cak Kangjeng Nabi Musa terhadap alam kurang kumaha heuh. Kaum, eling. Ingat. Eling coba ge. Ya, dengekeun kumaraneh kabeh manya kudu menta pangeran tina batu. Manya kudu menta pangeran teh tina kayu. Eta mah makhluk atuh boga. Boro-boro jang urusan urang buhunyana ge disungsepkeun kurang nyungsep. Kunaon cek Kangjeng Nabi Musa itu ge batur tuh hayang pangeran nu beude aya, anu sedeng aya, nu leutik aya geuraheun bae meureunana jakadeuleu. Besi hayang ka mana di pangeran di kantongan pan ku urang. Aduh, cak Kangjeng Nabi Musa jadi kabalik nyar kieu. Ya. Wa anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Cak Kangjeng Nabi Musa he kaum maneh teh kudu araringet ieu deuleu dengekeun yeuh. Iz anjaynakum maktuna Gusti Allah nyalametkeun karanjeun kabeh min ali Firaun ti Firaun beserta kaumna nu sangat biadab. Kabiadabanana yasumunakum su'al azab. Nyiksa karanjeun. Nganiaya karanjeun dengan siksaan-siksaan wah raja asyaddah. Teinget maneh kana kasalametan eta. Pan maneh teh baheula teh dicaci, dimaki, dianiaya, disiksa ku Firaun teh teu karasa. Penyiksaan teh kaban masih kena terasa, di mata masih kena kadeuleu. Yuqatiluna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Pamajikan maneh lahir ka dunia ditarungguan kapan ku punggawa Firaun. Lamun lahir lalaki kapan diharapkan maneh dibunuh harita kena dicacag. Teu karasa eta teh kapan nu nyalametkeun teh Gusti Allah. Wa yastayuna nisaakum lamun lahir awewe kapan diantep ambalaya awewe. Lahir lalaki buluh cacag, lahir lalaki, lahir awewe antep. Berikut yang pamajikan maneh kapan diantep. Ieu penganiayaan Firaun terhadap anjeun teh cikeneh kadeuleu keneh kumata kararasakeun keneh yuqatiluna abnaakum wa yastayuna nisaakum wa bidzalikum bala'um birabbikum adib. Apan dina pas salah eta urang disalametkeun ku Gusti Allah baheula disiksa eta teh merupakan satu nikmat jeung satu cocobat ti Gusti Allah. Nikmat urang disalametkeun baheula dicoba eta teh kapan ti Gusti Allah mi rabbikum adib. Nah, maneh teh make jeung pala tataizuna apala tataizuna maka henteu ngajadikeun di jero hate maneh teh sebagai izoh, sebagai mauizah, sebagai piwuru. Lamun eta dijadikan sebagai piwuru, inget maneh atuh atantahuna ama qultum jempe cicing atuh maneh teh ulah sok ngararomong meta pangeran tina batu buang ka walahaman. Kurang kumaha Kangjeng Nabi Musa eta dakwah teh nyana mah teu hayang amplop dakwahna, teu hayang berkat sugan kabita ku cau koneng atuh henteu atuh komo si eta anu geus memang dia azaman di imahna ge ngazam
hayang itu atuh bejeuna bae lamun kaumna tetep judi bae, bejeuna bae lamun kaumna tetep bae maling, bejeuna bae lamun pamarentah tetep bae korupsi, dan nu ngadakwahanana ge horenganan hayangan kesempatan doang. Mun diajak kerja sama mah kiaina ge diajak korupsi atuh siap-siap bae. Ngaruh kesempatan bae. Nya buktina aya kesempatan mah duit sholawat ku jana tetep ditikal bae. Tetep ditilep bae. Ku ari aya kiaina. Lamun mal didelekeun ku aing pokon aya bae lah. Tuh sia mah deuleuk ka dinya kabeh pugu sia. Tuh kan. Kanjeng Nabi Musa dakwahna dunyaan. Gagah jasa. Tangan besi siap nya nama. Dek kadu jajaten siap. Caritaanana geus luar biasa pinuh ku hikmah. Tapi tetep bae wayah moncor mah moncor bae ta kaum. Masyaallah. Mata kula kaget. Urang lamun teu ngaji tasawuf mah bakalna urang teh nyeri bae kana hate. Nyeri kana hate lantaran lamun teu ngaji tasawuf mah urang kurang membenahi diri. Ketika urang ngaji ilmu tasawuf tenang, wayah dakwah bae. Adapun anu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun lain urusan urang urusan Gusti Allah. Tenang ketika orang balik, ih atuh aing mah jeung Gusti Allah. Wayah dakwah bae, aya kesempatan mah. Jeung lalugina mangga teh teuing, adapun nurut jeung teu nurut lain urusan urang. Ieu mah ketika urang dakwah aju teu nurut. Hai, sia ku goblok-goblok deui, aing kurang kumaha. Sia nurut atuh ka aing. Aing sakitu ngaji terus bae ka sia, aing kurang kumaha. Wayahna atuh sia narurut ka aing. Ieu mah masyaallah sia ku teu nurut-nurut teh aju nyeri hate urang. Nyeri hate, ieu cilaka. Urang jadi kiai, kemudian urang nyaritakeun, "Hai dulur, ieu lebaran, urang nurut bae yeuh nya ka pamarentah. Ya urang mah atulah sakieu ayana." Ah, urang narurut bae mah tah kunaon? Ya ieu jangan menang ru'yat pamarentah, NU ru'yat. Nya wayahna nya. Ai masyarakat teh nurut bendu, dikunci sia ku aing masjid. Eta teh kos kitu teh nyeri hate. Atawa anu nyekel ru'yat, sarua bae anu nyekel hisab, dulur. Urang kumaha deui ahli hisab, ya ieu mah hisab ge hitungan doang, ja buktina mah ru'yat. Sia kudu nurut atuh ka aing, ja sia ngaji-ngaji di aing, ku aing atuh di papatahan ku aing, wayahna kudu nurut, aju teu nurut, nyeri hate, capek. Capek tak kos kitu, aju sasalaman ge, dijauh bae lah, teu kudu ja sia teu nurut ka aing. Aju sakumaha we, beres. Malah mangga sia mah teu kudu datang ka aing, sia mah ngan hareupna doang ka aing ge. Sakumaha undur-undur. Sia mah hareup heueuh, itu kan ngajebian ka aing geus kan itu. Lain kitu atuh jadi kiai mah. Kanyahoan tempat jero hatena. Loba kalajengkingan berarti tamat. Loba bilatungan lain kitu. Wayah nyaritakeun bae dulur kabehan urang ibadah ka Gusti Allah. Nya, ieu aya tim ru'yat ti pemerintah. Geus kurang kumaha deui yakinkeun eta teh menang pemerintah. Di pemerintah aya kiai, di ditu aya NU kurang kumaha. Dulur kabehan nya. Ai brak teu nurut atuh geus. Ai ilas bae oh teu narurut atuh geus atuh sia-sia aing we sasalaman dosa salaman bae. Saya lebaran kapan aing mah ka ditu geus atuh geus masing-masing bae nya. Geus beres lu. Ngomong mah ngeunaheun. Coba bibuktieun lah. Tetangga kuari aya teu nyaba-nyaba acan. Bong beda lebaran sakeuna. Nanaonan eta kos kitu nanaonan. Jatuh keyakinan mah hese dibiluk-bilukeun emang kumaha gitu keyakinan. Sakumaha hesena nyana yakin supaya kahisab atuh hese. Ya urang hisab ge deuk ka ru'yat atuh hese. Ya urusanna ieu mah lain nu teu nyararaho nyaho ngan urusan keyakinan aya naon di jero hatena make teu yakin ka urusan ru'yat pamarentah. Aya naon deui di pamarentah make teu yakin ka urusan hisab anu sakitu hebatna meunang ulama. Atuh tah mah herese ulah-ulah kakarakos kitu tah mah kakarakos kitu mah leutik batur nyembah ka batu pikirkeun ku sia hese. Geus urang mah dakwah bae. Dulur sadaya, ieu mah atuh sakadar nyaritakeun bae hisab mah kieu, ru'yat mah kieu. Lamun bisa mah tah miluna ka ru'yat bae, ulah ka hisab, ya hisab tah makaulna ge dhaif. Ulah dituturkeun hisab mah sapira tah mah ru'yat di jero kamar. Nu mentak aya ru'yat langsung, aya ru'yat di jero kolambu. Mana bisa ru'yat
Eta mah ngaranna pan hisab mah ru'yat jero kolambu. Dulur nya, geus maningan ka ru'yat bae ka ditu nya, ulah milu ka hisab. Di kitu-kitu ge tetep kumaha dek milu bae cenah ka kiai. Ih, ulah henteu dek milu bae. Kumaha mun aing ka neraka? Atuh bareng jeung kiai ka neraka mantak naon. Ji. Pan itu kitu amat. Hese keyakinan. Tah, urang kuari menghadapi jelema-jelema nu kos kari itu lamun urang teu gaji tasawuf capek. Tungtuna bendu bae ka kiai na ge bendu. Moal ieu moal sasalaman kurang sebabnya nama hisab nyekelna. Teu hayang ieu mah nyaba ge teu hayang gurat batu aing mah datang ka kuari moal nyaba aing mah. Ieu sanu rugi atuh sabodoh. Ya Allah ya Rabbi, haju nu hisab teu hayang sebabnya nama ru'yat. Teu hayang aing mah. Deuk nanaonan. Kuduna ge dakwah mah dakwah bayu ajakan ka Gusti Allah. Lah, tambah urusan puru leutik da ge leutik da ge leutik da ge leutik biasa. Kunaon haju digede-gede atuh. Di sisieun nyana nu teu salat diantepkeun bae. Di sisieun nyana, di sisieun teu puasa diantepkeun bae. Cek cenah mendingan teu puasa cenah daripada jeung kiai nu make hisab mah. Mending teu puasa. Coba nanaonan eta. Ngomong hawa nafsu eta nu kos kitu ngaranna. Tah eta teh ngaranna make naon kitu teh make tasawuf lain gitu. Iya, tugas urang mah dakwah. Ayo bae nyaritakeun ru'yat, ayo bae nyaritakeun hisab. Adapun ke jelema dibere keyakinan masing-masing. Lempengkeun coba ulah keuna percaya ka hisab moal bisa. Lempengkeun ulah percaya ka ru'yat moal bisa. Sebab naon? Sebab di jero hate teh aya sir. Urang teh berangkat ti sir naik ka kolbu ti kolbu naik kana ruh ti ruh naik kana jasad. Sir mah nu bogana Gusti Allah set gasupkeun keyakinan atuh hese teh mah kos kitu mah. Teu bisa dibulak-belok tah urusanana. Geus urang mah dakwah bae tah Kangjeng Nabi Musa sakitu dakwahna hebat jasa capetang jasa tetep bae wayah moncor mah moncor bae. Kangjeng Nabi Musa teh dijanjian ku Gusti Allah Musa setelah Firaun hengkang di dunia bakal dikerem ku aing Mesir bakal digantian ku kaum Bani Israil anu ku anjeun dipimpin ayeuna bejakeun kan ku Kangjeng Nabi Musa ka masyarakat Bani Israil. Engke maneh teh bakal dipanggil ku kaula tita datang ka Gunung Tursina nu maksudna bakal dibere kitab Taurat. Maneh teh bakal langsung mukalamah jeung kaula ke dina waktu anu geus ditangtukeun sakedar bebeja ayeuna mah maneh ngabejakeun ka masyarakat jung bejakeun. Kangjeng Nabi Musa dakwah. Wahai kaum Bani Israil, Allah geus ngabejakeun Firaun bakal hancur. Firaun bakal pae. Urang bakal salamet nyebrang laut kaler kulsum. Begitu urang disalametkeun ku Gusti Allah bakal dituturkeun ke ku Firaun beserta kaumna. Firaun bakal kanyut terkerem di laut kulsum tersebut. Urang bakal salamet. Urang bakal ditita ngagantian kerajaan Firaun. Kerajaan bangunan-bangunanna bakal dihancurkan ku Gusti Allah. Urang bangun engke didinya kula bakal menunggu instruksi ti Gusti Allah. Gusti Allah bakal manggil kaula. Engke Gusti Allah teh bakal mere kitab ngaranna kitab Taurat. Urang hirup ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturan-aturan Gusti Allah anu bakal aya dibuat dina kitab Taurat. Urang bakal kos kitu geus dibejakeun ku Kangjeng Nabi Musa. Eta kan pibakalin pohar aja kan. Masyaallah. Kacaritakeun mah waktu harita Kangjeng Nabi Musa diudag ku Firaun. Kabeneran Firaun teh kapandek balik deui lantaran rarasaan Firaun ieu mah jalaut aing teh teu ngabangun. Begitu dek balik deui Allah nurunkeun malaikat Jibril dirupakeun ku Nabi kang nu naekna Kangjeng malaikat Mikail. Didinya teh kapan Kangjeng malaikat Jibril teh lumpat dihareupeun kuda Firaun nu kabeneran
kuda Firaun lalaki kuda anu ditumpakan ku malaikat Mikail ma malaikat Jibril kapan dirupakeun awewe abeh nuturkeun teka caritakeun masalah nuturkeun anak salah sahiji di antara kaum aya nu ningalikeun ngaranna Musa Samiri. Musa Samiri teh ngajegeg bae ningalikeun eta setiap kuda anu napak karena bebatuan teh begitu diangkat kok jaradi. Malaikat Jibril teh garupa kuda ketika malaikat Jibril ngangkatkeun sukuna didinya teh jadi langsung jukut-jukut. Napak tapak suku malaikat Jibril teh jara dijukut berarti didinya aya maul hayat. Padahal batu kapan? Batu. Koplak unggal tapak suku nak jara dijukut. Ya Allah, Musa Samiri memperhatikan berarti di dia ayam maul hayat cak gana. Erita langsung ku Musa Samiri dicokot eta urut tapak kuda malaikat Jibril teh sagenggeman nya nama balik deui ka Mesir. Didinya nyana ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti tina emas jeung perak. Didinya kunyana digodog sanggeus tadi digodog dirupakeun anak sapi. Atuh reuga jadi anak sapi tina emas jeung perak anu sakitu indahna. Kuari kus Musa Samiri eta teh menang nyokot tina tapak kuda. Kitu malaikat Jibril diasupkeun ka sungutna dibawakeun cek pikiran Musa Samiri lamun tapak kuda jara dijukut berarti lamun diasupkeun ka kuda bakal hirup ya kuda diasupkeun ka sungutna tak hirup kuda menangieun tina emas lain kuda naon kata ditu anak sapi dibentukan anak sapi pedet ngaranna diasupan ku eta jadi hirup. Bayangkeun coba bisa lempang mangkaning tina emas lain mas tono ieu mah asli kapan kaget kabeh hade indahna luar biasa. Bayangkeun ku urang aya anak sapi tapi bentukna emas dibentukeun anak sapi. Ya Allah, pohara jasa kapan atuh masyarakat barang geus beres kabeh para raeh di laut. Musa Samiri nyieun-nyieun bae. Musa Samiri nyieun-nyieun bae. Cek Musa Samiri Musa anu ngaku nabi teh di mana meureun ayana ayeuna mah. Urang makan teu nyaho nu jelas mah kaula ieu adalah perwakilan ti Gusti Allah. Naon maneh ayeuna kahebatanana? Ya anak sapi menangieun kaula titah ku Gusti Allah ieu teh dijieun tina perhiasan kaum Kipti ane tina emas campur perak deuleu mengkilap nage luar biasa. Nah kuari jadi hirup ya anak sapi teh sok kira urang tongton ku kabehan bener dikaluarkeun jereba sarujud kabeh ka anak sapi brak sujud kabeh ka anak sapi. Atupan kabeneran kaum Kangjeng Nabi Musa anu kebagian teh kamari hayang patung teh menta ka Kangjeng Nabi Musa coba ijalana ilahan kami ge hayang pangeran nu kadeuleu cara itu tuh bareng datang ke Mesir deuleu anak sapi disarembah atau langsung sujud deh berak teh sujud bae. Ya Allah ya Rabbi kuari suasana geus berubah deui kamari Firaun anu pohara biadab kuari Musa Samiri nyieun anak sapi tina emas aju lamun digerokeun ku nyana ai pedet sini cak Musa Samiri eta coba tambah coba tunggu coba nyilek culak coba depak nurut jasa durut jana kapan anu nyieun anak anu ngasupkeun eta tapak ta naon kuda Kangjeng malaikat Jibril. Ya Allah ya Rabbi atuh geus bae jelema kabeh sararujud ka anak sapi mantak ulah kaget lamun di India kuari sujud ka anak sapi.
secara wujud ayat ini turun teh anak sapi teh horengan. Masya Allah karim. Da tinggal ku hari Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah. Kakarake ngadenge selenting bawaning angin bahwa di Mesir teh aya ekses anyar. Aya Musa Samiri nyieun anak sapi jelema ku hari kadarinya kabeh ibadahna. Pohara. Cak Kangjeng Nabi Musa suga teh hajur dek narurut janten. Teu biasa we. Pohara eta Kangjeng Nabi Musa sakitu ge eta dakwah pohara jasa tetep bae mah iwal bae masyarakat. Mentak lamun urang jadi kiai lah kiai mah sapira kiai atuh. Lain wali-wali acar. Boro-boro wali solihin ge lain. Ngan ngaran doang solihin. Lain boro-boro wali solihin ge lain. Komo Nabi. Mantak kakarak haju diaromongkeun mah ku kiai deui, diaromongkeun ku ustad, diaromongkeun ku jawara, ulah nyeri hate. Ragap dada atuh sapira aing. Nyai mah ngariung lagi hayang berkat bae. Atuh wajar bae diomongkeun ku batur. Manya atuh nu lain wali di wali-wali. Tuh kiai anu mah wali, haju nyana muringkak bulu di wali-wali heueuh, buku lain. Teu bisa kitu. Ieu cak Kangjeng Nabi Musa bae ge eta dakwahna tetes bae. Masyarakat teh kos kitu. Kangjeng Nabi urang ge mah komo sarua bae. Nah, ku ari mah Kangjeng Nabi Musa teh sesuai jeung perjanjian Gusti Allah. Musa anjeun teh dipanggil ku kaula kita menghadap bakal kapanggih muka lama jeung kaula jung maneh datang ka Gunung Sinai. Ngan Musa ulah sambarangan boga syarat heulandan sia deuk muka lama jeung aing mah. Naon Gusti syaratna? Hiji beuteung teh heulandan kosongkeun tina kadaharan dunia ulah dahar maneh jeung ulah nginum salila 30 poe. Ngan ai kitu mah ngabukaan doang setik sasiripit masalah atawa ngadahar korma sacuil mah masalah. Lamun maneh kuat kos kitu bakal mukalamah jeung kaula sok piceunan heula eta beuteung kokotor. Jadi Kangjeng Nabi Musa puasa 30 poe 30 peuting. Masya Allah. Lain puasa cara urang. Urang mah kapan puasa teh atungan pindah dahar doang. Nu tatadina dahar jam 10 isuk-isuk atau jam 11 hari mantep. Nu tatadina jam 5 setengah genep dahar ku hari mantep. Kebe dikapeutingkeun. Anu tatadina teu puasa mah dahar teh gan 2 kali barang puasa mah 4 kali. Nu tadi keur puasa mah teu aya-aya segala rujak segala naon barang puasa di aya-aya. Tuh bonteng suri beak beureun saton mah. Sabulan puasa kopi pabrik kapal api di drop punya anak kapal. Dia keur teu puasa mah teu. Masyaallah barang puasa pohara jasa. Datang ka beak stok kopi. Susu beak datang ka susu pamajikan ada dipencetan punya beak pabrik susu di drop punya Masya Allah. Eta kan pindah urang mah deuk kumaha muka lamana jeung Allah. Jalain puasa kos kitu batu pindah dahar. Ai puasa mah kapan diberang teu dahar ti peuting teu dahar geus buka doang seripit nurutan Kangjeng Nabi Musa. Tah sakitu doang coba geus sapoe 2 poe. Nah, barang 5 poe ditimbang geus 2 kilo. Eta puasa. Barang geus menang saminggu atau 10 poe geus tinggal awak nial kul tulang taleng doang. Eta puasa tah, Bos. Eta puasa tah kos kitu tah. Geus eta kos kitu bakal boga kaindahan. Ieu mah tatadina meme puasa ditimbang heula 60 kilo. Barang lebaran aya 120 kilo. Ieu mah bisa jadi pegulat atuh ieu mah. Masya Allah, paharanya saya mah kali Tuhan, belum puasa teh kali Tuhan. Lain puasa tah mah tuh kos kitu mah. Jadi buta ngadadak tah mah tuh. Teh ya Kangjeng Nabi Musa ya, Masya Allah puasa 30 poe 30 peuting seripit.
buka seripi peting tesare berarti puasa kan bulan naon ieu bulan Hapit barang beres 30 poe Kangjeng Nabi Musa dek berangkat ke Gunung Tursina menghadap Allah sesuai jeung panggilanana. Kangjeng Nabi Musa ngarasa teu betah sungut rada bararau. Kangjeng Nabi Musa nyiwak. Maksudnya supaya ulah bau ka panggihna Allah. Beres nyiwak. Ditegor ku Gusti Allah, Musa ulah jadi maneh menghadap ka kaula ayeuna lantaran aambean lu tatadina seuit jadi bau tambah puasa 10 poe deui aduh cek Kangjeng Nabi Musa jadi kos kieu ieu gara-gara nama Kangjeng Nabi Musa barang nyiwak nu tadina dikelilingi ku malaikat-malaikat teh ngelilingi Kangjeng Nabi Musa nu mantak mengelilingi Kangjeng Nabi Musa lantaran kaambeuna seungit jelema nu puasa teh kapan ambe sungutna seungit ambe irungna seungit ambe ceulina seungit ambe kelekna seungit segala rupanya seungit atuh malaikat teh jubel pada ngarariung di madi Kangjeng Nabi Musa muteran Kangjeng Nabi Musa ka mana bae ge dibarengan ku malaikat lantaran seungit anu luar biasa kadang-kadang tembong malaikat teh kadeuleu ku Kangjeng Nabi Musa cek Kangjeng Nabi Musa ai maneh saha ieu ambalayah lobaan amat ribuan kami kaum malaikat deuk naon maneh di darieu cek malaikat kami teh ngambe sungut anjeun teh segitu luar biasa. Oh, cek Kangjeng Nabi Musa, pohara orenganan puasa. Barang Kangjeng Nabi Musa nyiwak malaikat arindit kabeh. Dibere tembong ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa. Hei malaikat di kamarana, comeback. Barat orang luar negeri berarti comebacknya neta. Ya Allah. Cek Kangjeng Nabi Musa dek barali ka mana? Ka nagara kami deui. Emang kunaon? Bau maneh ku ari mah. Gara-gara nyiwak bau. Ya Allah, nu mantak ditegor lah ku Gusti Allah. Musa, tambah 10 poe deui. Kangjeng Nabi Musa langsung nambah puasa deui 10 poe. Karak didinya Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina. Mentak pantas cak Kangjeng Nabi la khulufu famin shaim atyabu indallah min rihil miski. Yakin ai mambuna sungut jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik masyaallah. Coba ge lamun dulur urang babaturan urang puasa, coba kurang amban, coba sia hah gitu coba. Haji pada nurut dan oh bisa utah didinya urang. Pan teu akur sih cak Kangjeng Nabi la khulu pamisaim atyabu min rihil miski. Pan je boro-boro leuwih tibatan minyak misik ge jeung minyak amre ge henteu. Kun ya aneh di dituna indallah munggu Allah. Ambe jelema nu puasa leuwih seungit munggu Allah. Tibatan minyak misik kaambe laku malaikat-malaikat mentak lamun jelema loba dahar jauh ti malaikat ciri jelema nu loba dahar dayut beteungna asa jelema nu dayut jauh jeung malaikat cak nu dayut ge pan nyinggung aing sia teu senang nu dayut goblok teh kiuci san pugu aing mah dayut ge lain kurang dahar sebenarnya nyaeta pugu maksudna kayak gitu. Aya dayut loba dahar aya dayut aslina ti ditu ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui terus bae malah bakeur ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema
lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana ore koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapa cara Kangjeng Nabi Musa 40 peting dek menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapa teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa masyaallah komo di imahna geus nyaho jasa aing mah di imahna mah geus pokona baso asup somai asup kolot asup naon deui ayo coba beuh budak naon deui kunya hayo geura sagala rupa diasup-asupeun atuh naon bedana jeung ore koros eta mah lamun ore koros liwat nya ge ngadadah sama nih ye sarua jeung ore koros eri ore koros ge masyaallah datangkannya nama digergetan ku ucing meng gregetan jasa meng nyala nyumpan goblok teh jelema sial teh jelema emang kunaon dahar ka tulang-tulangna di dahar cak meng goblok jang aing acan mantap ku ayana dahar sasakeun jak meng atuh mun teu meng ge nyumpahan teh ku galedeng masyaallah lu tak cekolot baheula badi imah sing ada lamun beurit paehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos kitu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka begabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon-naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukinangan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseseupan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rezekina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulangna Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa jelema geus teu malal anjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tasar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bolon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deuleukeun ge dina kitab coba dina hikmat kieu we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos gitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mah teh lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tatangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh heuh meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan imah anyar deui datang deui hese meng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ada cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae beurit teh 2 jadi wal beurit yan kosimu legis men wa nyingingun wa gerihi hiji beurit nyinging jeung baru lain nying teh nu nyinging mah pehan bener ya mah beurit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak nama jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut beurit nyinging beurit keneh beurit gede beurit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut
berit nying mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah cucurut mah ulah je cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha berit atuh lain ka aing sia di ditu di imah tah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya geus Nawawi tah mah Nawawi keur ngabahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir lamun carita ti awal kan panjang ang Syekh Nawawi tanara ka Mesir maksudna nak naon deuk kitu naon garang-garana deuk nyita kitab sebab percetakan kitab harita 2 Beirut jeung Mesir sakalian deuk ka Beirut Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir pohara aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran deuk aya kiai ti Mekah ngan aslina ti Banten Masya Allah pohara jasa datanglah ke Mesir ternyata rame di Mesir teh kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan ngan ti jauh keneh cek Syekh Nawawi teh wah asana ieu kajian kuku mage ieu deuk aya permasalahan bahsul masail jubah Syekh Nawawi dibuka dibikeun tah ka hadamna ieu make jubah aing ya make geus ngomong geus bae datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan wow eta nu disambut mah Syekh Nawawi na di tukang bae tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan ngomong jasa sia atunya nah pohara jasa masyaallah tungtungna mah hadamna nu jadi kiai atuh diajeng-ajeng segala rupa Syekh Nawawi mah nyempot bae kiai di tukangeunana seuri bae Syekh Nawawi teh dihormat segala naon jangan lagi empot-empotan ngene Syekh Nawawi ya jadi kos dia tuh cek teh saya bae lanan terus embung kanyahoan urang papan kuari lain kiai ge mengada-ada aing habeh pajar kiai kumaha udeng-udeng wow eleh roda Vespa mah jubah 2 lapis hareudang elos penting aing pajar kiai beulana Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai bener bae bahtul masail kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana nyeleuk terus cak hadapna aing bisa naon atuh ieu tapi nya ka Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula jana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab masalah bisa kabeh waktu kabeh ge gideug bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu pohara Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadamna eta lain lalagaan pohara jasa barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid darah riu kabeh aya nu nyaho Nawawi mah lain eta ieu watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli teh kalau asli tuh cek Syekh Nawawi teh sakitu ge hadamna geus hebat sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup barang dicokot deui jubahna kadekeun jubah teh geus kanyahoan kuari mah dipake ilmu eueuhan cara aing jadi bodoh deui ku ari. Jipan jadi kos kieu atuh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi ku ari geus kajahoan ya sarieu bae kieu-kieu. Eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan. Bubuahan nu halal mana nu haram mana. Kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram rajungan mah halal kapiting mah haram teh eta teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kapiting halal rajungan ngan contona kos kumaha eta mah Syekh Holil Bangkalan tah mah
saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya disokot dikelek set nah ieu rajungan kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan coba holil ai kapiting gos kumaha belah katuh cenah kapiting mah di dieu cokot set ieu kapiting ditinggalkan tah ieu rajungan tah ieu kapiting juga keluar seh ke holil nama jadi jang contoh doang eta kabeh ulama un bisa ngomong di holil kun bisa nama cenah eta dikelek timbul rajungan timbul lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh bisa bikin toko rajungan ujanana mantap terberean bisa nyana boro-boro rajungan cacing itu jadinya nama tuh kan Aisyah Nawawi lain di Mesir toh keur cerita bubuahan boh dibahas kabeh bubuahan cek Syekh Nawawi bubuahan yang ada ini mah belum seberapa ada bubuahan yang unik di Indonesia mah apa itu Nawawi cokot dikelek rambutan ya Allah ya kabeh kaget tangkal rambutan dikelek naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir di dieu disokot dieu salak Bogor dicabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh ya Allah ya Rabbi dikelek ya datang kaya salak segala rupa tuh kabeh ge tercengang kabeh geus ulah dilawan di mana Nawawi mah ulah dilawan atuh bubuahanna naon ge ieu mah bisa di awak sorangan malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mamana iwal ti Pandeglang daerah Kula naon eta Nawawi cokot ti dia di beuteung kadu ieu ti rumingkang cekeun ieu kadu pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi pohara jasa pan Masya Allah kunaon eta bisa kitu nang riyadhah geus jadi ahli Allah manaon bege kun fayakun Allah dibikeun urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun cabutan ku sia kelek datang keluar bege moal getihan bisa tawa lain kudu kos kitu teh kudu puasa lillahi ta'ala Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina jang naon ieu dibere kitab Taurat ku Gusti Allah jang tatagenan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ulah kaluar ti kitab Taurat kos urang kuari ulah kaluar ti kitab Al-Qur'anul Karim ketika urang kaluar ti Al-Qur'anul Karim kuari mah moal nanaon deuleu engke di akhirat anu ngagugulung lain Al-Qur'anul Karim rasakeun ke di akhirat rasakeun ke di akhirat kuari mah oke bae iya bae tapi engke di akhirat ku bah Masya Allah karim nah iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji wa wa'adna Musa 30 lailah ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe 30 peting teh maksudna nu kallimuhu indan ti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha puasa 30 poe teh wa hiya Dzulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diparentah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe an karo lupa pamihib lain deui rarasaan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat deuk bicara jeung Gusti Allah sungut bani bara rau pastaka
akhirnya Kangjeng Nabi Musa nyiwak maka susul maksudnya ngabersihan susu mengabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi famihi maksudna Allah yang rarasan teh make ambean urut puasa masyaallah madak tita ditambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyar kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi arba'in lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe ting kuari magis 40 poe ting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korban cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres sahur korma hiji nginum sasiripit sapoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep tanya ku pemajikan ke haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti ya dihuapan ku pemajikanna oh ieu horeng Lailatul Qadar ieu cek kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu neuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nang yeun aing lain nu sia ulah dialku ku sia lantaran yang yeun aing jauh kadar kakuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kulo dahar sia wasrobu inuman kusia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jang salat puasa hayo sia dahar nginum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakeun asa ulah mabok bae kulu wasrobu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejli karung goni ya kerjasian datang ke tarawih kita jadi imam masih siapa emang kurang gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat daun teu ya eta wal menang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah namun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae po ai peutingna bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah ditorekat kos kitu mah atuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat na tah dek jalur khusus berarti teu meunang leuwih ti pamaksudan ieu teh maksudna dengan salat berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge tanagana kudu aya ti dahar nah daharna ukuran jang salat sabaraha huap cukup eta teh 5 huap gagendap huapna geus doraka je kumaha gitu pamajikan ku ari ieu urang teu hayang ka pamajikan haram lamun kawin lamun urang can usul haram kawinna bertentangan jeung syariat
ente sebenarnya mah ieu mah dalam rangka suluk dek ka Allah. Ketika jara geus usul dek opat ge masalah. Memena sebab ieu mah jadi hal. Pan cenah bertentangan atuh jeung syariat, ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh. Ya syariat pakos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrabu 100.000 ketika nek nyaan Kangjeng Nabi Musa ge, Kangjeng Nabi Musa. Iya 40 peuting. Berarti kan eta kaluar ti syariat. Kangjeng Nabi urang naik ka gunung, apakah dahar? Henteu. Mawa roti hiji. Mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan, teh mah roti hiji sabulan. Siapa roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge, leg. Kurang kene dak euy. Aya kene roti, aya kene dak, tah ieu hiji deui ye, dilegeg deui, leg. Aya kene dak. Atuh teh mah sia mah lain ibadah teh mah orek koros deui bae. Deka Allah apa lain? Deka Allah make aturan. Masya Allah make aturan khusus. Tadi mah syariat secara umum. Ieu mah torekat secara khusus. Sebab dek menempuh hakikat. Atuh lain deui. Pakaianana lain deui, ketika can usul madahar lain deui, sare lain deui, teu meunang we. Ahli torekat mah sare encan tunduh teu meunang. Ketika tunduh keur gaji ge hees bae. Tak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta babe teu nabek beda jalurna itu masyaallah. Nah iya Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah nah teu imkanen Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita keneh teu bisa make syarat. Musa sia teh nabi aing sia teh rasul aing ketika deuk ka aing puasa heula. Cacak Nabi deka Allah dipanggil kudu puasa heula. Ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula? Beteung sia beresan heula. Bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah. Boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing. Baueun. Dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut, dua poe ngising hitut, ngising hitut, ngising hitut. Berdatang ke eueuh nanaonan di jero beuteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh nyiwak tegor ku Gusti Allah pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tambah deui sia fa atmamnaha bi asyri fatamma miqatu rabbih 40 lailah jadilah 40 poe. Ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Make syarat puasa heula. Jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar. Syarat puasa heula puasana puasa khusus. Kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar. Intip ku sia di Gunung Karang. Datang kapanggih bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri, paling kapanggih jeung tukang sao sia. Pindah kuari ka Banten, kowo di Banten mah aya tukang sao malulu. Yang intip Lailatul Qadar mah lain di masjid sanajan di haram ge lain. Jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar, loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar. Kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia, ikhlaskeun ka Gusti Allah. Kakarak intip tanggal 2 hiji, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27. Sok intip loba jelema nu kapanggih geus teu meunang bebeja. Brak kaget sesuai jeung kadar derajat dirina. Anu langsung neuleuh aras, nu langsung neuleuh Baitullah. Anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon. Lailatul Qadar. Eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya. Nu mantak Lailatul Qadar menanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya. Sebagna nama manggihan. Terus baik malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar. Kamari ge orang Cilongok. Orang Cilongok ieu beneran ieu mah. Beneran ieu mah. Nyana bangun bungaheun jasa. Gugula ditanya, "Sia bungaheun apa?" "Tes kapanggih jeung Lailatul Qadar." Di mana? Di Puri. Sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri. Jam sabaraha? Tadi jam 5. Boloon mah budak. Kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar. Aduh ampun cak jada geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana.
Maksudnya sih ya, kata mah herang, cenah kiai herang ngagenyai. Oh, meureun ngana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai, dipuri ka panggih jeung ngagenyai. Goblok teh jelema. Beta orang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP nama lain orang Cilongok lain. Malah aya orang Cilongok mah kos kitu moal. Malih bejakeun ku aing mah pokona. Teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula. Bersihan beteng, bersihan kolbu, geus puguh ai kolbu mah Nabi berangkat. Wa qala Musa li akhi Harun, kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentuk nangke bakal nate kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat berartikan ka ditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa asli amrahum rarapi urusan-urusanannya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelemana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin lamun pamerintahan urang kuari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah lamun di daerah baik korupsi berarti kan mufsidin nya eta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka lah ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran banyak ku ngakuran mah ge tak eta teh geus akur pemerintah henteu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui ta sirana siratu Malik cuma teh nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah cicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui ye kiai kos urang mah kos kieu tah di mui henteu di NU henteu di Muhammadiyah henteu suacablakna ngomong sabodo teh menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodo teuing teh mah hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pamarentah ngadawahan kiai-kiai ngadawahan ustad-ustad ngadawahan tarolah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu mah ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah ka ieu teh jadikeun nu bodoh ngaji mah tuh
maksudnya lain kos gitu yu urang babarengan ketika aya pemerintah salah tegor mentak kulaman negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendek ayo sia emangnya lagi itu baik aing mah ya itu tenang baik sabaraha tahun sia hirup di alam dunia gitu tulisanna ieu Pak malaikat teh naon gawe sia ngaji sia di pemerintahan sa Jokowi aju gubernur sia sa Nenggelis ganti ku atuh aktor bupati sia Zaki camat sia nggak dibejakeun gua ngaranna orang Cilongok lurah sia dibejakeun tak waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah henteu ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan henteu sia sicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pamarentah teh teu pernah ngabrantas eta pamarentah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh aya asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pamarentah bejana nyana korupsi atuh geus teu nyaho nya teu dibere bere ge saeutik aju siap pernah negor pernah ira negorna melalui pengajian kugula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na ayang ke CD di itu ye bang eueuh CD engke di itu be aya bener cak Gusti Allah malaikat haji uci salametkeun mantep biasa aing geus mantep biasa geus lah geus eta bentuk dakwah aya negor-negor acan atuh kumaha tuh tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae awas kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah alam bener jeung teu nama bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaho teu nyan jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikan kitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah teu masalah tah urusannya anak tah mah di Banten asana satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu di mana cenah ki Banten aing teh nyaho bukan kos gitu bae tah eta kan kritik urang dek ngadirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ji ai kula mah henteu naon kitu ngaranna henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos kitu Al-Qur'an ja ieu mah jang nyanakeun keneh ja pemerintah ge agama nama Islam bupati mau ditanya agama mana weh sama suruh saya turun Habib ya tuh Nenggelis ge Islam saya wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati apun eta si neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang nu dipilih neng deui bae eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu ulah mah sakadar caritakeun doa buat tinggi dia gak mau nasi neng gue lagi milih iya Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang tinggal bersihan bagi hese jasa urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos si anu katu cakatin naon mikiran batur sorangan bae ka Allah si anu mah katu nuk naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah kakak rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di keluar gitu sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek bae tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan
Nah wa qala Musa li akhihi Harun kok cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihis salah ukhlub nih maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum waslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tatabis sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge ngaheuhan ge eta ge geus sarua bae mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adi rek berangkat mah iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun kakana nu titah ngurusan umat na ieu bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab.